Ulah eureun-eureun urang bersyukur ka Allah Subhanahu atas karunia nikmat nu dilimpahkeun ku Allah, termasuk nikmatul ijad, nikmat ayana urang di alam dunia. Hakikat tina ayana urang di alam dunia nangayakeun Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Secara sababna ya indung bapa urang nikmatul ijad, geus berarti urang bersyukur ka Gusti Allah nu ngayakeun urang secara hakikat, bersyukur urang ka indung bapa urang nu ngayakeun urang secara sababiah. Tuh mun eueuh indung bapa urang kira-kira Haji Fendi aya moal atawa aya indung doang bapak teu bisa totoker. Tah kan Haji Fendi hasil totoker. Ya Allah, ya Allah, iya anugerah Haji Fendi totoker teh totoker, aya anu ngora keneh kurang pati bisa totoker, aya nu geus kolot mantep keneh ji. Ya Allah, ya lamun nanya kalau ya Kiai Podoli jeung Haji Fendi kolotan mana? Ya kan Haji Fendi kan? Ih, atau tetap be urusan totoker mah belum tentu hebatan Haji Kipudoli. Ya Allah, Kiai bisa nyaokos gitu. Iya Haji Effendi geus kolot ge mantep keneh. Bukti mana-mana Kiai, bukti nyana tere boga anak deui. Waduh. Masya Allah. Tuh eta mantep bener cakolot. Ari lalaki mah eueuh bakina gitu, jadi tergantung wadah berarti kan. Ini geus kolot ge bapak. Coba Ki Podoli bere nu ngora ya Allah, ye nikmatul ijad, nikmat ijad urang teh bersyukur ka indung bapa urang. Geus ulah waka ngomongkeun keur di jero beuteung heulana. Gujrag lahir ke alam dunia, ieu Haji Fendi geus langsung bisa ngahuap sorangan apa encan teh. Pan eta dihuapan ku mak urang baheula. Masya Allah, nyebari cengeng eta Haji Fendi keur leutikna. Tapi tetep be ku indung teh aduh Masya Allah, ayo be digegendong, diais, diparende, duh diempok-empok. Masya Allah, lantaran terus bae eta Haji Fendi ceurik be nyorang dibalangkeun ka tai kebo segala. Tah asli nama bawaan nama putih Haji Fendi. Tuh. Duh Gusti, pan eta indung teh hayu be ngangais. Nyana teh atuh boro-boro bisa ka pasar dagang, boro-boro bisa tani ieu teh ka sawah. Boro-boro bisa nanaon di imah be nyana teh ngangais. Saha anu nyiaran apakah pan bapana? Tuh bapak urang banting tulang baheula. Tengah hiding panas luar biasa, tengah hiding tiris. Masya Allah, jang saha, jang apa majikan, jang saha, jang anak. Demi anak luar biasa rela bebelokan di sawah, demi pamajikan, demi anak rela luar biasa paman apa panasan. Sanajan macet di jalan pan pohara. Tuh Gusti, pan ieu Haji Fendi teh keur orok can bisa ngahuap sorangan. Make baju can bisa make baju sorangan. Ya Allah,
nya eta panteureun-eureun ngompol deui kakarakereup mah urang ngalayap doang geus cerik deui horeng bareng di dieu popokna ngising Haji Pendi. Ya Allah marah sugan emat teh henteu Masya Allah bari senyum luar biasa rapih eta teh dipopokan deui dirapihan deui kakargereup peureum bapana ngaganggu bapana hayang naon tah betapa luar biasa indung bapak urang baheula ngurusan urang. Duh Gusti Haji Pendi yeuh kuari teh yeuh bisa lelempangan kuari teh yeuh bisa menikmati ieu menikmati itu pan eta hasil jerih payah indung bapak urang atuh betapa bodohna andai kata urang teh teu bersyukur karena aya indung bapak urang. Masya Allah tak ieu nikmatul ijad geus puguh ke Gusti Allah secara hakikat urang teh nu ngayakeun teh Gusti Allah tapi kan secara sabab litasabu bihi nu nyababan urang aya teh indung bapak urang atuh kunaon urang teh joledar kanu jadi indung bapak tuh joledar tah eta bahasa baheula teh joledar. Coba tanya ke budak kuari pasti nanyakeun apa itu Pak joledar itu apa. Coba Haji Pendi teh kuari bahasa joledar naon coba. Ya Allah paling atau paling bahasa orang bahasa Indonesia mah tidak menghormati orang tua, tidak patuh sama orang tua. Kan kurang seubeuh tapi coba ge bahasa Sunda joledar sia. Serem. Eta seubeuh ngadenge joledar. Ya Allah ya Rabb. Gujrag lahir Haji Pendi, Gujrag lahir adina Haji Pendi, Gujrag deui lahir adina terus di eta teh boga 7 pama eta teh bapak urang geus urang teh boga dulur teh 7. Gusti Do Agung bapak urang teh ya mere tah kanu bungsu mere kanu tengah teh Haji Pendi nu cikal teu kabere Masya Allah warahna antep kadae ka kolot. Geus kolot aing mah nama pilih kasih eta teh kolot aing mah geus teh hayang ngaku ka kolot kakarak sakitu doang Gusti Nu Agung teu inget keur leutik teh di urusan teu inget dihuapan teu inget eta teh ditutungtun teh kakarak urusana kolot mere rada gede ka dulur nyana teu kurang pati ka were muarahna teh antep kadaek geus aing mah pokona mah datang ka poe kiamat moal ngaku ka kolot. Nah, kira-kira kan tegas siapa tuh iya coba orang teh ingatkan ieu nikmatul ijad bersyukur kurang kumaha geus lamun urang bersyukur ieu ku Allah bakal ditambah kanikmatan lain amin lain bersyukur bersyukur ya Allah jarang anu cikal dibere eta teh ya nu cikal teh dibere nu tengah dibere jarang aya ge lolobana kieu ulah kaya nya si ieu teh nya ieu nu jang cikal ieu jang bungsu ieu jang cikal ieu jang bungsu cikal be nu diomong-omong jeung bungsu nu tengah mah kos lain anakna iya ge rata-rata teh ieu teh ieu kolot teh jang cikal jang bungsu jang cikal eta kunaon teh parang ih pan ieu mencikal mah pan eta teh anak pertama aing teh senang geus boga anak pertama mantakan ditatampa luar biasa ari eta nu bungsu atuh nu bungsu pan karunya nya nama pangleutikhan eta teh ari eta nu tengah mah lain anak ya Allah ya Rabbi ngahiri nu tengah teh cikal deui bungsu deui cikal deui bungsu deui ieu kurang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti ulah kumaha urang teh ngadoakeun tuh hei pen ya begitu Haji Pendi baleng teu diberena naon ku kolot jengkel teu dibere sama sakali we ku kolot dulur mah dibere Haji Pendi teu dibere sama sakali
teg be tak iya aja pedi teh marah ku gara-gara kos kitu bege iya tetep be nyemplung ka neraka pe masa sih nyemplung ka neraka. Andai kata Haji Pendi tia ieu begitu gujrak lahir ke alam dunia terus ditinggalkan ku bapana kamana bapana kawin deui jeung nu lain teu ngurusan deui sama sakal terus gede Haji Pendi usaha luar biasa saenggeusna usaha teh teu be disiaran kapanggi bapak geus bapak ulah ka mamananya di dieu diurusan lah ku Haji Pendi kabeh di ibahan di kendaraan terus be ieu moal kabayar pen sanajan 1000 kali luar biasa moal kabayar eta teh ya ayana indung bapak teh lantaran nyababan Haji Pendi moal kabayar urang mah kakarak masyaallah teu kabere saeutik bae ge geus dicingkeun ka kolong moal kabayar ayeuna kuari Haji Pendi bisa dagang karung saha nu nyababan bisa dagang karung teh ya pan ieu nu nyababanna tetep indung bapak karena bapak teh ya nu nyababan Haji Pendi aya tuh nu nyababan gitu Haji Pendi bisa ieu bisa itu kabeh ieu sababiana indung bapak urang geus wajib bersyukur ka indung bapak urang menghormati mun geus teu aya hayu kurang kiriman Fatihah kiriman ku urang teh ieu sedekah kiriman berbagai ibadah anu manfaat indung bapak urang di jero kubur tuh bunga baheula bapak urang teh jeung indung urang respeun jasa tah ka mang anu nyana teh mang anu sok diperhatikan atawa kadulurna tah sok memperhatikan ketika maot ya teruskeun ku urang anakna ieu indung bapak urang di jero kuburan senangeun baheula teh ya indung urang osok luar biasa perhatian biasa tak kata tanggaan eta perhatian maot indung urang diteruskeun ku urang tak eta indung urang di jero kuburan teh senangeun tuh indung urang baheula teh ya luar biasa aja sakadija tah kana eta teh barang geus maot teh ya Haji Pendi cuek bebek tah eta indung urang teh bakal naik ka Haji Pendi ya kayak ka Haji Pendi ngomongna eta deui anak kuboloon tek ngusruk Haji Pendi ya Allah ya Rabbi tuh mantakan ayo urang muasarah teh ya ulah leungit kolot urang keur aya keneh kolot urang keur eueuh terus baik masyaallah moal kabayar urang moal iya Allah junjunan ngomongkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa la yujzi'a waladun walidah moal bisa ngabales anak karena indung bapakna moal bisa sakumaha dahsyat luar biasa sakumaha pohara anak teh naon begitu kabeh dibikeun ka indung bapak boga ieu boga itu kabeh la yujzi'a waladun an walad la yajzi'a waladun walidah moal bisa ngabales anak ka indung bapak teh moal bisa ya Allah ya Rabbi tuh kaharti pen kaharti kan ya Allah ikan lain saeutik jelema anu kolotna teh mere ka ieu rada gede mere ka dieu rada gede giliran ka urang rada leutik muarahna teu kira-kira ka indung bapak gara-gara sakitu doang Masya Allah padahal can sakumaha tah dibejakeun indung bapak teu merena naon ge ka urang kemudian urang ngabales moal bisa kabales dibales ku urang dengan kebaikan-kebaikan moal bisa kabales tuh kecuali ila ayajidah mamlukan payastariyahu payatiko kabeneran bapak urang atawa indung urang seorang abid atawa seorang amat
Kemudian urang mah anak jelema merdeka, terus laju boga beunghar si anak teh lah ieu dibeli be indung teh dimilik batur, bapak dimilik batur, begitu dibeli teh nya nama otomatis merdeka. Tah eta teh rada deres tah kabales. Tuh mantakan di dieu teh dina pasal ieu teh deuk nyaritakeun tentang ngamilikna anak kanu jadi bapak, artina bapak teh seorang abid, sementara anak mah jelema merdeka, dibelilah stasi bapak teh sehingga begitu dibeli langsung merdeka. Atawa sabalikna bapak ieu teh merdeka, anak seorang abid, dibelilah si anak teh ieu begitu dibeli langsung merdeka. Tuh tak ieu teh ngomongkeun kemerdekaan teh ijang ngabal lantaran kakuatan ngabales daripada ieu kakewalidayan poharana indung bapa. Ieu pun hanya sekian persen cek urang mah. Atuh komo urang masa-masa merdeka teh ya Allah mantakan dikutuk ku Gusti Allah anak anu geus nyicingkeun ka bakolotna. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Komo karaksa gendong coba ya, bayangkan ya pen ya, hei kanti leletik yang di urusan ku indung. Bapak anu miyoga, hartina bapak anu hayubi, leju ditutungtun, dibawa ka sekolahan, ka ustad jeung sajabana hartina dididikan, luar biasa. Terus geus lulus asad naikkan ka semep, dimulai SD laju ka SMP, ti SMP laju naik ka SMA, ti SMA laju kuliah, beres be kuliah teh nikah, laju haji pendi kuari boga pamajikan Maimunah, menang hasil baheula waktu keur ieu teh keur kuliah, waktu keur di sekolahan teh be cocok cak perasaan haji pendi. Laju alhamdulillah usaha teh kapanggih, tah haji pendi teh maju teh bedu hayang jasa mere ka indung jang ka bapa teh. Laju pan haji pendi mere ka indung ka bapa, pan pamajikan haji pendi Maimunah monyong bae, monyong be asal mere be urang kakolot teh pamajikan monyong bae, asal mere kakolot monyong bae. Terus ka dituna geus lamun di kos kitu mah geus kami tinggalkeun bae, kawin ka ditu jeung emas ya bapak mulai tah kita kawin jeung emak ka ditu, ari mere duit ka emak bae mah ka ditu mulai cak pamajikan teh endek milih kami tandek milih kolot di dinya. Waduh tuh urang mana ieu kan luar biasa kan. Gusti nu Agung lain saeutik nu ngaguling tah jelema teh lantaran teh be ieu milih pamajikan, kajenteun dihewaan ku kolot, kajenteun dihewaan ku indung, dihewaan ku bapa, milih laju nanggeus ka pamajikan teu ngaku, padahal nya teu inget bahwa dirina aya nanang sababiasa coba. Indung bapa urang Masya Allah disakolahkeun ku saha, ku indung bapak urang saha nu ngamodalan atuh indung bapak urang teh be kuari barang bawa kawin nyana mah ta pamajikan karake wau sabaraha taun, karake wau sabaraha ieu teu nyaho ngurusan kitu, teu nyaho ngurusan kitu teh be ngatur luar biasa. Geus pokona mah teu meunang ka indung bapak mere. Masya Allah tak be milu ka pamajikan poho ka indung ka bapak, coba anak naon nu kos kitu ngaranna. Ayo coba anak naon kos gitu, endek kumaha berkah kehidupan. Tuh Masya Allah birrul walidain diparentah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Birrul walidain urang ka pamajikan wajib nganapakahan, geus urang teh napakah be, napakah tetep urang ulah ngabaikeun indung bapa. Ieu mah pan kadang pamajikan geus dinapakahan tapi kan nyana hayang meuli nu herang-herang.
Ieu geus dibelikeun herang-herang hayang nu koneng-koneng. Ya Allah, atuh penteureun terus bae. Kanyawan emakna jeung bapana geus delik bebe cak mana teh aing nyeri hate jasa. Kunaon eta Supendi ti leuletik aing diurusan disakolakeun barang gede geus teu ngaku ka aing. Masyaallah nyana mah geus ka mall deui, tek bari aing mah beuh masyaallah hayang dahar ge hese jasa. Geus tiluk nyaba-nyaba acan ka ieu mah aing tek betek ngusruk ta Supendi. Tah eta kan bahaya luar biasa kan. Henteu di alam dunia ngusruk, di alam akhirat bakal ngerebak di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah, idza malaka ahlu tabarruin aslahu ataqo. Idza malaka ahlu tabarruin parahu ataqo. Haji Pendi boga anak ngaran Haji Rusdi. Jadi Rusdi teh anak Supendi. Ternyata eta Supendi teh nya nama abid, seorang abid milik Ki Pudoli. Nya nama atuh ngaran abid paling ge atuh macul becak Ki Pudoli teh pen macul tuh nya di kebon macul. Tah bawaannya tai kebo tuh ka ditu ka sawah atuh dibawaan atau abid jing. Atuh abid. Tuh geus bawa namanya ngaguyangkeun kebo ka ditu. Tah karanca ngaguyangkeun kebo laju dahar dina batok. Geus tah nyangke bari istirahat sarubuk bawaan ka ditu bari istirahat nyebutna ge. Ya Allah ya Rabbi Gusti nu agung. Iya teu teu naon masalah. Ari anakna mah Rusdi teh nya nama geus merdeka. Geus merdeka nya nama terus usaha lincah deui. Masya Allah nyekel limbah boga pabrik lagi nyekal pabrik lagi 5. Disebut nageh Bos Rusdi. Gusti do agung. Barang keur naik mobil sedan tengeng be aya jelema kujluk keur mawantai kebo. Di deuleu teh ji eta mah orenganan Supendi bapak aing. Karena nyedah teh aing nyaran teh di mana lantaran kan ngaran lagi abid eta teh dibawa ka pasar dijual dibeli ku anu lajung ke dijual deh dibeli ku anu aing teh keur nyaran cak harus di teh ya horenganan ieu barang ditanya-tanya ya horenganan eta teh nu bogana teh ya Ki Pudoli didatangan ku Bos Rusdi. Kud ya eta abid nu ngaran Supendi teh dik dijual moal atuh endek ari cocok harga mah sabaraha duit ari asli nama eta teh ya hargana 3 juta ngan lantaran kuari geus ngompol bae geus ngompol eta kan turun harga atuh kumaha deui ya turun harga geus lah eta teh kuari mah satengahna we 1,5 juta atuh dibeli ku Rusdi teh tah japod dia dibeli abid ngaran Supendi teh 1,5 juta tarima meuli cak Ki Pudoli tarima ngajual tah asal geus ijab qabul be berarti kan ieu bapakna bapakna teh nu ngaran Supendi milik Rusdi anakna asal geus kabeuli otomatis bapak langsung merdeka. Eta geus teu kudu kieu deui geus teu kudu ngomong kieu deui cak Rusdi teh bapak kuari mapan bapak teh ieu milik kula geus dibeli berarti bapak abid kula geus ku kula diperdekakeun teu bisa teu kudu kitu teu kudu ngomongkeun diperdekakeun bapak asal dibeli otomatis tawa tuh engke emak ge sarua teu meunang kieu ye emak pat emak kuari mah ieu teh geus dibeli ku kula jadi berarti emak teh amat kula ngaran amat mah bisa dipake mantakan geus mah gara sataranjang deuk dipake ku kula blon
mana dipake. Justru eta teh ya otomatis asal dibeli bapak dibeli indung ku anak merdeka otomatis. Ida malaka ahla ahlu tabarruin par'au atako atawa sabalikna ida malaka ahlu tabarruin par'ahu atako ieu mah nu bosna teh anu jadi bosna teh bapakna saha warimat balikeun Rusdi nu jadi bapakna Haji Pendi anaknya, ya kan? Jadi Rusdi teh ieu boga anak Pendi, ya ngan ari bapakna mah nu ngaran Rusdi ieu teh geus merdeka, ari anakna mah nu ngaran Pendi encan merdeka masih jadi abid keneh. Abid sah abid Bapak Sahman. Nah, kuari pan ieu teh bapana usaha jadi bos. Jadi Rusdi deui bae bapana tah. Cak Haji Pendi sugan teh mah atuh dibalikeun aing nu bos. Ya Allah ya Rabbi. Cak Rusdi teh ka mana anak aing ieu teh si Pendi. Baheula mah di Kipodoli eueuh jadi Kipodoli terus di Pamujiono eueuh jadi Pamujiono. Di anu horeng kuari mah aya di Sahman. Tah barang kapanggih teh ya eta Pendi meujeuna keur ngaguyangkeun kebo. Atuh geus we lajuna dibeli tah ku bapak teh ya dibeli ka Haji Sahmad asal dibeli tarima meuli tarima ngajual otomatis kelantan harita keneh langsung merdeka. Teu kudu diomongkeun kieu deui cak bapak da teh sia kuari mah geus dibeli ku aing berarti kan sia jadi abid aing geus diperdekakeun teu kudu ngomong kos kitu asal dibeli langsung merdeka. Atako masya Allah wala yustaro litiplin qoribu tuh nu mantak langsung merdeka dalilna hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yujzi'a waladun walidah illa ayajidah mamlukan payastariyah payatikohu ta payatikohu eta teh di mana bapak jadi abid kemudian anakna teh jelema merdeka dibeli eta teh payastariyahu eta mah payatikohu ontan harita keneh langsung merdeka. Eta payatikohu teh ontan langsung merdeka geus ku aya anak kitu ieu teh di mana anak meuli bapak atawa bapak meuli anak ieu mah langsung otomatis merdeka. Ya Allah wala yustaro litiflin qoribu kholi ieu teh Rusdi kuari anak Pendi. Ya Allah ngan eta ari anak nama geus merdeka ari bapa nama abid keneh. Ari bapakna ngaran Pendi abid keneh ari anakna Rusdi ieu geus merdeka padahal Rusdi kakarak umur 7 tahun leutik keneh pan kiai bisa kitu ya arita tadi nama Pendi teh jelema mereta abid Rusdi ge jelema abid leutik keneh laju lantaran Sahmad teh hayang boga anak ngurusan anak brak betah Rusdi nu leutik keneh dibeli ku Sahmad laju diperdekakeun geus dipulung anak otomatis kan eta Rusdi leutik keneh geus merdeka anak Pendi kunaon lantaran kasep eta teh bersih ari bapa nama jadi ari anak kasep ari bapa
Nah, geus otomatis kan ari pendi mah bapakna teh ieu can merdeka lantaran eueuh nu resepeun. Sanajan dibeli ge ku batur teh eta mah janggon ngamawa antai kebo doang. Nah, pendi jelema abid sedangkan ari Rusdi mah jelema merdeka anakna ngan leutik keneh karak umur 7 tahun. Ya Allah, ngan eta Rusdi lantaran eta kuari ayakna di Samad sanajan leutik keneh ge nya nama beunghar. Kunaon pan dipulung ku jelema beunghar Samad mapan beunghar. Ih, boga perusahaan nya nama mantakan eta perusahaan teh geus dinisbatkeun ini buat anak saya yang bernama Rusdi. Waduh. Meuli sawah 1 hektar geus di atas namakeun anakna buat Rusdi. Beunghar teh coba eta Rusdi. Beunghar. Ya Allah. Ku ari leutik keneh ge padahal karak umur 7 tahun nyana teh geus masyaallah boga supir pribadi. Neng mau mobilan teh ya Allah mamawa duit lagi 100. Kunaon kapanggih ke jeung aki-aki keur mama mawa tai kebo. Kujluk pir berhenti itu siapa kakek-kakek kasihan amat ya. Nah, barang di horenganan Supendi dijujut-jujut eta oreng bapakna. Ya Allah ya Robi. Oh, cak Kolin teh, cak Rusdi teh, cak Rusdi. Itu ternyata bapak saya ya. Tahu sebegitu mas saya enggak berhenti enggak saya lihat bapak saya. Kok itu bisa bawa tai kerbau itu emang kenapa kok bisa begitu? Karena itu dia ternyata abid, seorang abid Kipudoli. Coba saya pengen tahu ke Kipudolinya. Bawa ngeng be ubral obrol cakrus DTA udah saya bayar aja bapak saya mau saya beli. Nah, budak leutik keneh kekarak umur 7 tahun ngan lantaran loba duit. Nah, endek meuli bapakna menang atau henteu. Wala yustaro litiplin qoribuhu wala yustaro ta eta jaed eta teh Haji Pendi Bapak Supendi teu bisa dibeli kurus di anakna nu masih leutik keneh teu bisa kunaon lain ahli tabaru tuh di dia idza malaka ahlu tabarruin ahli tabaru teh hiji kudu akil baleg geus berarti budak leutik mah teu kaasupkeun kana ahlu tabaru teu bisa jual beli. Tah komo lamun jelema edan ongko beunghar tapi edan. Nah kuari mah kakarak tah misalna ye rek be kuari Supendi nu beunghar. Haji Pendi beunghar Haji Pendi. Nyana anak ya anak boga bapak Rusdi nama nya abid keneh. Rusdi abid keneh abid Haji Sahmad. Boga anak Supendi bos. Puara kan? Teg be ngan edan. Ngan edan. Laju kuari teh ieu dibeli tah. Teu sah bae tetep kunaon? Lain ahli tabaru. Edan jing. Masya Allah. Atau eta teh geus kitu. Jadi ahli tabaru teh ya, ahli tabaru lain budak leutik, lain jelema lain jelema edan, termasuk lain jelema sapeh teh rada bloon. Tuh rada bloon kurang perhitungan. Ta eta teh sapeh lain ahli tabaru.
mantakan di dia wala yustaro tilitiplin koribu teu bisa dibeli koribuhu ae waliyuhu bapakna litiplin ku anakna nu leutik keneh ieu hese ye mantakan manunggulan deuleu kitab hese geus mendingan dengekeun bae ieu hese ye wala yustaro litiflin koribu teu bisa dibeli koribu ae waliuhu bapakna usaha litiplin ku anakna nu leutik keneh kunaon lantaran teu sah budak leutik jual beulina geus di mana henteu sah jual beli atuh berarti sanajan eta pendi dibeli ku bos Rusdi nu leutik keneh jojong be teu sah di mana teu sah atuh jojong be jadi abid be artinya abid kipudoli ya Allah walau hiba lahu pa in kana kasiban fa'alal wali qabuluhu walau sialahu fa in kana kasiban fa'alal wali qabuluhu walau hibalahu fa in kana kasiban fa'alal wali qabuluhu wa ya'tiku wa yunfikum min kasbi wa yunfiku min kasbi kholi eta teh Rusdi leutik keneh kanak umur 7 tahun Rusdi anak Pendi Rusdi anak Pendi anak asli ngan Rusdi mah geus merdeka sanajan leutik keneh geus merdeka jalantaran diperdekakeun ku Sahmad Ari Pendi mah ieu masih abid keneh abid kipudoli janya nama ieu kulitna rada-rada mirip-mirip tai kebo hideung maksudna kan di cakaje Pendi ulah neuleuh kulit barang nu penting ge waduh mantap kan luar biasa kan ih atuh sanajan hideung ge kami mah lamun geus di sorga beuh ngaluwihan Nabi Yusuf bakalna waduh lamun ka sorga lamun ka neraka kumaha coba atuh geus nangke nya geus mah di dunia na hideung atuh di ditu na di akhiratna leuwih geheng bakalna walau hibalahu fa in kana kasiban fa'alal wali qabuluhu Rusdi umur 7 tahun eta teh ya geus merdeka diurus ku Sahmad Pendi bapakna ieu mah seorang abid keneh dimiliki ku kipudoli geus kutrak ketrek we tah dieu mah kipudoli teh kadang nyieun kandang kotor kandang nyieun eta teh kandang bebek geus we atuh dahar ge sok dianteuran be kana daun ngahiji jeung bebek tapi memang ieu Ari Pendi mah lincahnya nama jadi eta nyieun kandang kotok masyaallah percis kos tukang basbe atuh kadang-kadang ku kipudoli titah nyieun pondok sak be ih atuh ngetrek be nya nama anggeus be kadang-kadang dititah eta teh coba los ngangkat barang tuh ka anu diangkat tek be lejuk ke jual ka anu dijual bisaan nya nama emang pihebateun jadi otak bisnisna aya waduh jenius
Tapi kan sanajan jenis ke abid pen. Cakipodoli teh ya, Cakipodoli. Ieu aing boga abid ngaran Pendi. Sabenerna mah nyana lamun dilepaskeun bisa usaha. Lantaran otak bisnisna nyana mah geus aya. Buktina nyana mah eta karung joregi bisa jadi baragus. Geus belah ku aing dek dibikeun be karus di anakna nu leutik keneh teh. Rusdi ka dieu aya naon Pak Pudoli, waduh. Tah pan ieu teh ye bapak kan ieu boga abid ngaran Supendi. Supendi teh kan bapak sia. Barang di dieu jore amat bapak kula. Ih. Tah ieu mah nya deuk dibikeun be ka maneh tah geus supaya maneh ngahiji anak jeung bapak. Geus berarti kan Pendi teh bapakna dibikeun ku Ki Podoli ka Rusdi anakna ngan Rusdina leutik keneh karak umur 7 tahun. Kan ari jual beli mah tadi kan teu sah jual beli mah. Kumaha ieu lamun dibikeun? Tuh walau hiba lahu. Lamun eta Pendi abid teh bapana Rusdi dibikeun ku Ki Podoli ka Rusdi nu leutik keneh. Pa in kana kasiban lamun memang Pendi teh bakana pihebateun usahana artinya bisa ukuran usaha pa alal wali qabuluh eta anu narimana Supendi walina teh bapana. Jadi sah berarti kan. Geus ketika Ki Podoli ongkoh keur ngobrolna ke jeung Rusdi anakna teh nu leutik keneh di udah ya saya kasih tuh ya bapak lu make lu saya kasih tuh bapak lu udah enak saya mah soalnya udah bekser melulu tuh udah saya kasih ya kan ya sama lu tek be tah dinya Pendi pan ieu bapak keur melok be ieu be geus be langsung ya terima kasih tah ngomong terima kasih nah Pendi. Jadi eta teh berarti kan anu ieu teh narima ngobul nu ngobulna bapana ya wah eta teh Pendi teh ya. Oke, di mana Pendi ngobul? Iya, terima kasih atas pemberiannya. Ta eta waya tiku Pendi merdeka secara langsung. Subhanallah. Karena kan langsung kamiliku anak kan. Dibikeun teh ya lantaran sah pemberianana atau berarti kuari Pendi milik Rusdi anakna teh ya atuh aya tiku merdeka dengan sendirinya. Aja eta engke pan ieu ngaran abid mah pan perlu dahar teu aya gedunungan mah sayid teh ya kan ku Ki Podoli nu ngurusana kan dibere daharna ku Ki Podoli dibere rokoeun ku Ki Podoli dibere naon be termasuk baju segala naon kabutuhan abid teh ya sayid dunungan tak ieu kuari ieu kan sedangkan leutik keneh anakna nu nyieun sabab teh ya wayon piku min kasbi atunya anak kudu ngabiayaan sorangan ku usahana jak kuari geus bisa usaha ieu kuari tuh geus Pendi teh kuari geus merdeka atuh geus bisa usaha ieu ku sorangan. Walau hibal walau sialahu pa in kana kasiban pa alal wali qabulu ieu mah Ki Podoli na make cara wasiat cak Ki Podoli lamun kaula paeh wasiat ngaranna jijing lamun kaula paeh ieu abid kula nu ngaran Supendi ku kula deuk dibikeun ka Rusdi nu leutik keneh anakna teh. Tuh, mun kula paeh wasiat teh kos kitu kan. Engke wasiat mah penerimaanana teh di mana anu ngawasiatkeun paeh. Berarti begitu tak menang informasi Ki Podoli maot. Ya kan? Ki Podoli maot.
sedangkan kan ngawasiatkeun kan eta teh Kajang Rusdi tak iya Haji Pendi bapakna teh seorang abid nyana geus lain ngomongkeun innalillahi alhamdulillah kukula ditarima wasiatna Bapak Pudoli eta teh penerimaan eta adalah anu narimakeun wasiat ka anakna nu leutik keneh teh maka fa'alal wali qabuluhu wa yatiku merdeka dengan sendirinya engke jang saengke kumaha cara dahar ieu teh yeuna wayun piku min kasbihi ya berarti kan menang hasil usaha sorangan kumaha lamun pendina nyana mah geus teu bisa usaha lantaran kuari geus bekser ki ieu bae geus bekser ki ieu bae leumpang ge geus dijereug juga tapi ari barang nama kuat keneh waduh pan eta pihnekeun kos kitu garana kunaon ari awak geus teu bisa usaha ari barang masih normal keneh tupan eta nu riweuh saha coba eta nu riweuh nah kumaha lamun teu bisa usaha wa ila lamun supendina teu bisa usaha fa in kana sobiu musiron lamun rusdina anu budak leutik teh ya ieu bueu teh susah wajabal qabul wajib kudu ditarima engke wa nafaqatu utawi nafaqohe qarib atawa wali fi baitil mal ikut tetap ing dalam baitul mal engke eta pemerintah nu turun jadi berarti dibiayaan ku pamarentah geus be ta ieu manfaatna MBG lebah dieu tuh iya berarti kan manfaat Kajang eta mere dahar supendi nu geus jompo kumaha lamun ieu tia sugih anakna fa in kana sobi musiron haruma lamun anakna sugi ieu haram dikobulna teu bisa ngobul kunaon anu mantak teu bisa dikobul lantaran ieu anak teh sugi geus di mana-mana teu bisa dikobul atuh teu bisa jadi merdeka tungguan datang ka ieu tia anakna seuna baleg heula sebab kieu permasalahan akan lamun sugi si anak teh sugi si anak sedangkan sugina leutik keneh permasalahan ieu lain geus dewasa leutik keneh ieu bapak teu meunang ngadaharan barang anak anu leutik keneh engke ngarugikeun kos kitu teh ieu teu meunang ngadaharan bae eta teh boga hak anak ulah saek be lajur lamun dibere ku pemerintah atuh sugih si dibere anu sugih mah atuh henteu kuduna mah sugih mah mere kan nah ieu teh mantakan di dieu permasalahanna darurat ngaranna mandeg teu bisa Masya Allah haruma maka haram yang ngobul geus teu bisa dikobul berarti lantaran anak sugih ari nyokot di banda anak teu meunang dipuku pamarentah atuh ulah geus be tanggohkeun kos kitu mah walau malaka wallahu a'lam bis